Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Muhammad Farik Naufal Gifari ti kelas 11 MIPA 4 bade ngadugikeun biantara tentang pendidikan nyaeta judulna Syukur Sanajan Diajar di Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sataacana hayu urang panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmat sareng kasehatanna kangge urang sadaya. Dugi arurang tiasa patepang dina dinten ieu. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara anu judulna Syukur Sanajan Diajar di Bumi kusabab kunaon tos sabara bulan ieu urang sadaya beunang dampak virus COVID-19. Mangkana pamarentah ngayakeun lockdown kangge mencegah penyebaran virus COVID-19. Janten jalmi anu bade aya acara kaluar ti bumi eta tertahan heula. Sami halna seperti sakola. Kusabab sakola ditutup sementara, janten jalan kaluarna nyaeta sakola online atau bisa disebut oge daring. Dina daring eta aya murid anu seneng, aya oge nu henteu. Murid-murid teu tiasa kempel langsung di kantin sakola atau di kelas. Sareng urang sadaya kedah bersyukur kana kaayaan ulah patah semangat kangge diajar mangpaatkeun alat teknologi sabab ayeuna sedang aya dampak virus COVID-19 anu janten urang sadaya teu tiasa kempel sareng-sareng. Sakinten biantara ti simkuring, hapunten bilih aya cariosan anu kurang merenah. Wabillahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.